Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana daijal fikri li arbabihi wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badas lahum syumusul ma'rifah ra'u mukhadaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla ala al-in'ami bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam, amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah la yashukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahinal qiram rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Kita patut bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat anu parantos ku Allah dipapadinkeun ka urang sadayana, nu mana Allah marentah ka urang sadayana selalu emut kana nikmat anu tos dipaparinkeun ku kami. Lamun diduitkeun eta nikmat geus sabaraha miliar teuing, nikmat anu aya dina diri urang sadayana ek sabaraha triliun teuing upamina diduitkeun. Mudah-mudahan Allah maparingan kakiatan kanggo bersyukur kana eta nikmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salamu biar limpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kulawargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in tabi'atna, turdi kalan samadaya selaku umatna, mudah-mudahan rasanya ke insyafatil ummah jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal yakin ya Allah bi barakati kalamikal karim, kalamun qalimul la yumallu simau tanazza qalin wa fi'lin wa niyatin bi nashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi najalin wa ghairatin fa ya rabbi mati'na bi sirri urufihi wa nawwir qulubana wa sam'ana wa maqalatana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Surah Al-Baqarah ayat 53. Dina wengian ka 18 sasi Ramadan tahun 1438 Hijriah. Urang ngadares deui Al-Qur'anul Karim dawan Allah Subhanahu wa taala, wa id ataina Musal kitaba. Wa id ingatkeun dina waktu ataina maparin kami Musa ka Nabi Musa, maparin naon Allah ka Nabi Musa al-kitaba kana kitab. Kitab naon anu diturunkeun ka Nabi Musa? At-Taurata, tegasna kana kitab Taurat. Janten Nabi Musa dipaparinan ku Allah kitab Taurat wal Furqana
ieu wa harap atap diatapkeun kana alkitab termasuk atap atpun tafsirin ari Al-Furqan teh atap ngajelaskeun nu mana kitab teh Al-Furqan anu ngabedakeun ae al-fariqu geus nama eta kitab teh anu misahkeun bainal haqqi antara hak wal batil sareng batil wal halal sareng antara halal wal harami sareng antara haram mana anu bener mana anu salah mana anu halal mana anu haram mana anu kudu mana anu ulah eta eusina kitab Taurat. Naning geuningan ku Allah dipaparinkeun eta kitab ka Nabi Musa dong lalakum supaya ranjeun kabeh tatahtaduna narima pituduh bihi kalawan itu kitab minad dolali tina kasasaran supaya jauh tina kasasaran supaya menang pituduh nya jalan anu lurus anu benar mana pibagjaeun nya supaya jauh tina picilakaeun nya ku Allah dilungsurkeun nya ka Bani Israil ka Nabi Musa nyatana kitab Taurat. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum ittikhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum wa dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Wa idz qala sarandina waktu nganyariosa Musa Nabi Musa liqaumi ka kaumna Nabi Musa kaum Nabi Musa alladzina abadu al-ijla nyatana kaum-kaum anu aribadah kana sapi. Musa Samiri namina Musa eta ibnu zina waladasu ummuhu fil jabali dilahirkeunana di gunung masuk anak zina dilahirkeunana di gunung ditinggalkeun eta saha Musa Samiri ku ibuna karana sieun eta ibuna ti kaumna supaya wirang zaman ayeuna geunan loba anu ngabuang bayi eta teh ladang zina kabiasaanna mah dalamun seug ladang halal mah eta budak moal wanieun kolotna miceun nu jadi anakna insyaallah karim. Kulantaran ditinggalkeun eta Musa teras diurus ku malaikat Jibril. Masian malaikat Jibril ka Musa tina naon ta usbu'na tina curugna labanan kana susu pasoro yurapu Jibril ya'rifu Jibril wa ya'rifu anna asara hafir qarasi Jibril idza wada'a ala maitin hayah ya terangeun Musa Samiri sanyana tapak ceker malaikat Jibril di mana-mana ditiupkeun kana maot cari hirup
nya nyitak eta Musa Samiri kana sapi aya irungan aya cabamannya terus gitu kumaha ditiupkeun tapak eka Jibril langsung hirup eta patung nu jieunnan Musa Samiri eta kaum Bani Israil eta Samiri termasuk munafikon min Bani Israil termasuk munafik di Bani Israil anu dhallun mudillun keur teh sasar nyasarkeun deui ka batur caricing eta Bani Israil ibadah kana eta sapi sakabehna kecuali nu 12.000 nu 12.000 jalmi mah teu ibadah kana sapi. Nabi Musa nyarios ka kaum anu aribadah kana sapi ya qaumi he kaum kuring innakum sayana ranjeun kabeh tadolamtum dolim aranjeun kabeh angkusakum kana diri aranjeun kabeh maneh mah teu nyaah kana diri euy ibadah kana sapi nah ning geuningan teu nyaah kana diri sabab ku ibadah kana sapi ngajadikeun sababiyah maneh terjerumus kana neraka berarti teu nyaah kana diri dolim maneh kabeh kana diri aranjeun kabeh kusabab ittikhadikumul ijla kusabab ngajadikeun aranjeun kabeh al ijla kana sapi ilahan kana jadi pangeran kulantaran kitu maneh kabeh patubu ila barikum kudu tobat aranjeun kabeh ka nu ngadamel aranjeun kabeh khaliqikum anu ngadamel aranjeun kabeh kumaha tobat ka Allah anu ngadamel aranjeun kabeh teh min ibadatihi nyatana kudu ibadah ka Gusti Allah tinggalkeun sapi ulah hayo wae ibadah kana sapi faktulu jeung kudu maehan aranjeun kabeh angkusakum kana diri aranjeun kabeh tobatna ku maehan kana diri aranjeun kabeh zalikum ari itu maehan kana didi teh tahairun leuwih alus lakum pikeun aranjeun kabeh inda barikum na munggu pangeran aranjeun kabeh pawaffaqakum tuluy mere taufik Allah ka aranjeun kabeh li fi'li dalika kana midamel itu tobat wa arsala sareng ngutus Allah alaikum ka aranjeun kabeh sahabatan kana mega siwadanu hideung bi alla yubsiru ba'dukum ba'dan supaya teu narempo saware aranjeun kabeh ka sawae deui kumaha kitu lamun seug nempo saware ka sawae deui engkena payarhamuhu bakal silih nyaraah itu ba'dun hu ka ba'don deui hatta kutila sehingga dipayan mingkum ti aranjeun kabeh naon sab'ina alpan 70.000 masyaallah karim hidungan naonana mega nu hidung nutus Allah kana mega nu hidung supaya poek dirinya malalaot 70.000 jalma fatabat ras nampi tobat Allah alaikum ka aranjeun kabeh qabala nampi Allah taubatakum kana tobat aranjeun kabeh innahu sayna Allah tahu Allah eta tawwabun seueur narima tobat dina hartos jalmi ulah putus asa tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala
Da sabab Allah nampi kana tobat. Maksudna at-tawab didinya lain kudu jalma teh kudu naon berani kana dosa, tapi nandakeun kana urang ulah putus asa kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ena Allah bakal narima tobat lamun bener-bener anjeun daek tobat. Kena lamun seug anjeun kabeh daek tobat, Ar-Rahimu Allah bakal mikanyaah. Ar-Rahimu Allah teh nu mikanyaah bakal diasupkeun ka surga jalmi anu tobat. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'adaskumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingat deui wae idh qultum dina waktu ngaromong aranjeun kabeh wa qad kharajtum sang nyata kaluar aranjeun kabeh ma Musa sarta nyarengan Nabi Musa ditadiru supaya sasadu aranjeun kabeh ila Allah ka Allah min ibadatil izli dina ibadah kana sapi wasami'tum kalamau sareng ngadangu aranjeun kabeh kana dawuhan Allah. Ya Musa, he Musa, cek eta kaum nyarita ka Nabi Musa, ya Musa, he Musa, lan nu'mina moal iman urang sadaya laka ka anjeun. Urang sadaya moal iman ka anjeun he Musa. Hatta naro sehingga nenjo urang sadaya Allah ka Gusti Allah jahratan kalawan netral, nemrak ayanan. Yang gerek bari jelas katingali Allah. Oh pamenta jalmi anu kafir kitu hayang ningali Gusti Allah. Pawadaskum teras nyiksa ngamaotan ka aranjeun kabeh naon as-sa'iqatu gelap. Begitu hayang ningali Allah da uring mamoal iman ka maneh Musa sehingga kuring ningali ka Gusti Allah. Eta jalma teu anda paraha deui dimaotan ku Allah lewat gelap kudu kabentar eta jalma pamuttum tul maot aranjeun kabeh wa antum ari aranjeun kabeh tatangduruna ningali aranjeun kabeh ma kana perkara halal nu tiba itu maka aranjeun kabeh. Summa ba'asnakum teras ngairupkeun kami kum ka aranjeun kabeh. Ahyainakum teras ngairupkeun kami ka aranjeun kabeh mimba di mautikum tina sabada maut aranjeun kabeh. Sabada maut bakal diudangkeun deui ti alam kubur. Kejadian eta faidahna mah lalakum supaya aranjeun kabeh tatashkuruna syukuran aranjeun kabeh nikmatana kana nikmat kami. Bidzalika ku diudangkeun deui wa dallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wadallala serengiwan kami alaikum karanjen kabe al-ghamama kana mega satarnakum nutupan kami karanjen kabe bisa bikalawan mega raqiqi anu ipis min hurri syamsi tina panasna panon poe dihadang ku mega. Wa anzalna sareng ngalungsurkeun kami alaikum karanjeun kabeh fi dina itu ghamam almanna wassalwa kana manna jeung salwa. Naon manna jeung salwa teh ataron jin ataron jabin ya. Wa tairus samani taron jim san tairus samani
Wa qulna jeung adau kami kulo kop tah dalahar aranjeun kabeh yang thayyibati ma tina alus-alusna perkara rezakna kum anu geus ngarezekikeun kami ka aranjeun kabeh wala tadakhiru ulah nyimpen aranjeun kabeh fakafaru tuluy kufuran ya Bani Israil animata kana nikmat wadakharu ka nimbun ya Bani Israil pakotoha mangka pegat itu ma anuhum ti Bani Israil beda offset ngalanggar kana aturan kurnama syukuran kalah ka kupuran ulah ditimbun kalah ka ditimbun ya. Atuh ngajadikeun pegat itu rizki ti aranjeun kabeh ti itu Bani Israil wa madolamuna tengah dolim ya Bani Israil ka kami bidalika kusabab itu kupuran kusabab kupuran tersyukuran kusabab nimbun ya. Allah tengah dolim ka eta Bani Israil walakin kanu tatapina kabukosan Bani Israil angku saung kana dirina ieu Bani Israil tayadlimuna dolim kana dirina ieu Bani Israil naning geuningan madaratna lain ka Allah oh dong ya nawabalahu sanyana balukarna eta dolim eta lain balik ka eta Bani Israil dan teu matak naik martabat Allah kupeda ibadanan sadayana di alam dunia daya madaratna daya manfaatna ka Allah mah madarat pikeun diri manehanana manfaat ogenan pikeun diri manehanana ibadah urang lain jeung batur tapi jeung diri sorangan migawe kadean migawe kagorengan lain jeung batur lain manfaat kanggo Allah tapi balik ka diri sorangan li anna wabalahu alaihim eta teh fitih dina negara tih wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin wa idz qulna sareng dina waktu ngadauh kami lahum ka Bani Israil ba'da khurujim dina sabada kaluarna itu Bani Israil minatih tinatih negara di tempat ngadauh kieu Allah teh ulhulu ul arasuk aranjeun kabeh hadil qaryata ka ieu kampung Baitul Muqaddas teh supaya istirahat pakulu jeung kudu ngadahar aranjeun kabeh minha tina eta qaryah haitsu syi'tum kumaha karab aranjeun kabeh rogodan kalawan sugema hok naon wae anu aya di eta kampung tuangeunana mangga karuang mangga leuteunana mangga leut wasian baina jembar mangga la hijra fihi taya anu diseger taya anu disengker taya anu dilarang mangga taruang wadkhulu jeung arasup aranjeun kabeh al-baba kana panto itu qaryah di mana wae jalanna aranjeun kabeh asup sujjadan barina anu darongko munhinina bari anu darongko wa qulu sareng nyarita aranjeun kabeh mas'alatuna ari pamenta urang sadaya eta hittatun
ngalebur ay antuhito anna khotoyana antuhito kana yang dilebur anna ti ulang sadaya naon khotoyana kasalahan sadaya nugfir tegas nama yang dihampura urang sadaya lakum karanjen kabeh khotoyakum kana nugfir dihampura lakum karanjen kabeh naon khotoyakum pirang-pirang kasalahan kabeh wasana zidu sarang bakal nambah-nambah kami al musinina kajami-jami anu midamel kasayan bitoatik midamel kasayan teh ku sabab toat eki tambah-tambah ku Allah sawaban kana ganjaran geus kitu mah pabadala tuluy ngaganti sa'aladzina dolamu jama-jama nu darolim itu ladzina minhum ti Bani Israil kaulan kana caritaan goirul ladzi anu salianti kila dicaritakeun ieu ladzi lahum ka ieu ladzina paqalu kana ngaromong ieu ladzina dolamu habatun bisyaratin wa da'alu yajhapuna ala astahihim ka rasuk nate ngesod tadi mah kudu dongko ka ngesod ala astahihim kana biritna ieu ladzina dolamu pokona mah teu cumpon syarat nu tadi ka ganti zaman dolim karena caritaan anu kudu nama kitu kalaka kieu fangzalna tuluy ngalungsulkeun kami ala ladzina dolamu kajama zaman darolim ieu ladina fizan kana siksaan ta'unan tegas nama kana ta'un kana siksaan di mana lungsurna eta siksaan minas samai ti langit kunaon pangla lungsul siksaan bima kusabab perkara kanu nu bukti ieu ladina dolamu eta yapsukuna parasek ieu ladina dolamu bisababi piskihim tegas nama kusabab pasekna ieu ladina dolamu ay khurujihim tegas nama ku sabab kaluarna ieu ladina dolamu ani taati jauh tina taat ka Allah dianggar naon mah dongkap siksaan mah ku sabab teu taat ka Gusti Allah pahalaka tuluy maot minhum tieu baladina dolamu fi saatin sajam naon sasabuuna alpan 70.000 kurang lebih 70.000 jalmi masyaallah karim taeta balukarna pikeun jalmi-jalmi anu teturut kana naon taaturan ti Allah Subhanahu wa taala langsung pada hari takeneh nya kontan nya umat-umat Nabi Satya Muhammad mah begitu berdosa teh langsung kontan dibere siksaan benten sareng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taeta mudah-mudahan urang sadayana kenging hikmah ku diaoskeun eta ayat suci Al-Qur'an tiasa neraskeun deui dina dintenan anu mendat Surah Al-Baqarah ayat ka-60 mudah-mudahan tiasa kapajeng deui. Atur nuhun kana peratosan, mudah-mudahan tambih-tambih keimanan keyakinan. Urang sadaya tiasa taat ka Allah, anu mana eta taat tiasa nambih kana eta nikmat ti Gusti Allah. Lain kalah ka maksiat, anu mana eta maksiat ngajadikeun sawabiah ngundang kana siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.